Alah, panas ki enakeun tapi naonnya mana nu matak bocor teh. Heuh, iya geuningan, kok matak bocor teh nyorosot gentengna iya tapi kumaha ngomekeunana hese imah ah kudu ku si Aya. Ah, si Aya heula Neng. Ya, Ayah. Dina hate cuman tel bae. Allah. Dina emutan kawayang lay, panggil aku si Jabelai. Ya, Ayah. Ngau mah. Hadiah gerak. Hah? Iya omekeun genteng teh geuningan bocor paingan ka handap jiburu guai da nyorolok gentengna. Kujung hayang teng segala rupa ieu. Ah. Heula atuh yeuh dianturkeun. Mangka bae. Nya emutan kabayang wae. Panggil aku si Jabel. Mah. Iya teng teh yeuh, lain hayang teng. Ih si Ayah masuk anger. Sarana tanya ko teng teh. Pan tadi cek mama, Allah yang teng. Teng teh gitu omekeun genteng.